dah terserah hati. Wow. Tasnya disimpan di kursi, topina dibuka. Mangga bukuna dikeluarkan, nakawis tasnya disiapkan, buku bahasa Sunda dikeluarkan. Nah, dinten ayeuna urang diajar karena materi meninggal nyaeta materi ngeunaan dongeng. Nyuhun kamari tos disabit-sabit sapali ngeunaan naon ari dongeng teh. Nah, ayeuna hideung tugasna kedah nganalisis dongeng ditingali tina unsur intrinsipna. Ke katawis bengkeuna antawis dongeng mulutji sareng dongeng anu sanesna. Regepkeun engke aya lembar kerja anu kedah dijawab. Tapi sakaacana ibu hoyong macet heula aya anu terang dongeng teh naon? Cerita? Jadi cerita naon? Kayalan. Ngarang. Cerita kumaha dongeng? Anu sanes fakta. Kan tos ngupingkeun dongeng di Sumida? Dongeng naon? Kancil. Dongeng si kancil. Tapi beda tuh saya film nanya, emang teu film naon? Emang teu film naon? Pada zaman dahulu. Nah, ayeuna ke kudu kita aya dua dongeng. Kuhideung keregepkeun dongengna aya patarosan ke nu kedah dimoles. Mata keregepkeun si imut. Aya dua dongeng ditangtoskeun ke kalebet kana jenis-jenis dongeng. Siap? Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumaha dalaman? Ulah masih kabaran kesehatan. Sok sanaon kurang terbiasa patekang diajar secara langsung. Mudah-mudahan teu mata kuliahan karena semua tidak diajar bahasa Sunda. Di kalau ngarawaina seperti janji ibu di kalau acarana yang di kalau teh urang garis diajar ngeunaan dongeng. Nah, saat kita dengan lampu di ruangan materi dongeng, lampu pitayun hidup kedah ngadepkeun heula contoh dongeng nu baris ibu nupikeun. Nah, dongeng anu ibu baris di canda nyaeta ngeunaan sasakala ombak. Hidup rekekeun masih gemek, hidup di akhir kedah tiasa nganalisis naon wae anu nyangkarup unsur-unsur dina ieu dongeng. Berikutnya sasakala ombak dina hiji mangsa gunung-gunung garundul kesebut tatangkalan. Dulurna dina musnah tatangkalanna diubah ku jalma-jalma masyarakat. Suruh, imah, jeung sajabat. Akibatna bumi alam jadi panas. Wangan caina leutik, oletra, sawah-sawah aya garing. Balong aya caina ngan ukur di sisi wangan. Kitu ge caina geus mesan. Joget. Aura turun ka bumi. Tanya heula, kawasna mah geus cukup. Ieu batu kuring nu dibehandap mani geus hideung beungeutna bakal niku ambek hayang buru-buru turun jadi hujan. Lila-lila mah kuring ge teu bisa nahan maranehna. Jeung Mega ngajawabkeun lagi. Nya, hayu atuh kukuring urang di komando. Joget. Ada panasan silakan. Mereka coba lupa jadi cinta. Mereka turun tahun di langit murung. Turun. Hujan sorangan aku. Berbaik hujan gede kayak barang ketika ini saya tatangkalan jeung gangguan rumahan maranehanana. Aduh, geuning tatangkalan anu nahan pisan ieu teh. Jeung hujan nu katantan di. Aduh, awas si urang teu bisa urang. Jeung hujan pati jauh. Maranehna ti ukur jauh buru ada. Ada, saya babaturanna
gede kan maranehna arampekeun anu tadina harenan leutik si gambar mata ayeuna jadi kieucap nya gede ngamotor deui begituna maranehna robah jadi cai banjir teh sauyunan ruangan dikuatan ngawadahan akhirnya cai banjir anjak kana ieu teh kabeh oge gara-gara jelema langkah-langkah di urang cicing di bumi jadi ayeuna mah tong karo urang gempur ka jelema teh ayo satuju cai balong ayo ieu jumpurin urang lampu jelema cai banjir ka cai lalu sok aja lalu tahu di balong tahu lagi jelema di sisi wahana urang mau sakalian hukuman jelema teh kira-kira gimana dina lewatan urang kapan wahana mah cenah urang akhirna mah hore sebelum tinggalikeun jelema rupatan euy sieun ku urang cek ayo buru urang kumpul di laut terus di laut mah tukang bakal lebih gede dan lebih kaya ayo saya banjir waktu malah mending di sepanjang wahangan kaliwatan maranehna teu poho ngarusak ka kali jelema sasatoan imah mobil motor jeung sagala rupa pakaian jelema keum anu hapang mah malah dibawa sakalian jelema-jelema pahibutnya nyelametkeun diri jeung pakaian cai banjir anu asal mati sababaraha wahangan geus kalumpul di laut maranehna terus susurakan teu daek cicing ayeuna mah maranehna geus robah jadi cai ayo ayeuna mah urang kumpul babarengan berebut maranehna buru ka sisi heula sabar atuh Dur cek baturna bari nya cai laut anu rek ka sisi atuh anu keur lumpat ka sisi teh bari deui ka tengah dari laut ada bawa naon deui ari ente cek cai laut bakal dilumpat ka sisi urang dagoan dulu anu ditutup maranehna masih kene aya nu mangpaes dan jadi cai kabeh ke dagoan sadeuk mah lamun nyeraskeun main urang pasti meunang pasti bisa menunjukkan kehidupan jelema sakabehna cek cai laut anu sabar sabar urang mah mun mun teu dikutuk rek ku ayeuna bae berebet cai laut nu teu sabar teh lumpat deui ka sisi rek hanjat ka darat unggal geus rek tepi ka sisi manehna balik deui ka tengah dari kenyang ku baturna nu sabar tiba heula ketika ayeuna cai laut teh hayu bae ka sisi ka tengah cai laut nulumpat ciga teh eta disebutna ombak nah itu sasakala ombak teh nya mudah-mudahan tidak biasa nyangking naon bae nilai-nilai anu ajeun imajin sasakala ombak ajeun tadi sekat ombak cai laut Orang di selatan Pak? badai Bolak-balik. cai laut Bolak-balik badai naon? cai laut nu air manusia Badai nggak buruk?